Assalamualaikum Bapak, punten ngawagal waktosna nepangkeun abdi ti SMA Budi Luhur bade masihan patarosan berkawis bahasa Sunda sareng sakola. Upami dipilebkeun teh sawios, Pak. Upami di bumi ngangge bahasa naon? Nah. Kunaon bahasa Sunda tos jarang diangge sapopoe di bumi. Gengsi jarang diajarkeun atau tos teu zaman. Saur Bapak kumaha cara pikeun bahasa Sunda terus dipake tina bahasa urang sapopoe, diajarkeun ku kolotna, diajarkeun di sakolana, atau kudu dicontohan ku pamimpin daerah. Kunaon barudak teu resep make bahasa Sunda, kadang make bahasa Sunda tapi bahasana kasar. Teu diajarkeun ku sepuhna, teu gaul atau teu diajarkeun di sekolahna. Kumaha upaya urang sangkan bahasa Sunda tetap dipake sareng ngangge bahasa lemes. Diajarkeun ku sepuhna, diajarkeun di sekolahna atau dicontohan ku sepuhna atau guruna. Saur Bapak, sekolah anu kumaha anu diperyokeun zaman ayeuna. Sekolah anu kajangkau biayana tapi programna alus, sekolah mahal jeung programna alus, sekolah gratis tapi programna alus. Sekolah anu programna alus sapertos kumaha? Programna pembiasaan pada hungkul, programna mung saukur nambah ilmu hungkul, programna selain pembiasaan ibadah jeung neangan ilmu ditambah keterampilanna, atau program aya pembiasaan ibadah yang ilmu keterampilan ditambah memulai bahasa Sunda. Program pembiasaan ibadah Kopinya jawaban. gancang teh anjing. Atur nuhun kana perhatianna mugia urang sadayana adina pangnang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.